pasukan kulon wetan ngidul ngaler ngalabetan pos-pos di tapal Pring Sendani. Tungalampah eta kacarios di satengahing marga utawi anu parantos caket ka tapal wates daerah Pring Sendani. Raden Gatot Kaca selaku lurah Tamtamanegara kairing Raka Turayihan Satria Pertalaan Terja Satria Samudra Jakatawang lan Satya Kabayangkaraan Raden Abimanyu kawuh garuda ngapak anu kiwari aya di sapeungeunana halo mampah Raden Gatot Kaca sejumlah pasukan garuda ngapak hati-hati jeung piatna antosan komando di kaula sejumlah pasukan garuda ngapak saring cing pagekan cing saring set pageikeun sabab arbaka di sing hareupan teh sanajan dulur sanajan bari jeung baraya datangna Gatot Kaca lain urusan pribadi tapi di dieu datangna Gatot Kaca selaku utusan ti negara Pring Gandani anu saya kerek nyokot hak daerah Pring Sendani dina leungeun panangan Kakang Sudija Kakang Antarja Adimas Kakang Jakatawang Kang Rai Abimanyu Kaulan kula Wasmar isim abdi nun Ot siap 86 Dawala Abri hati-hati jeung biatna bisi aya sikus sulung-ulung gelagah kencana mau ngamuk Gajah Meda saling talingakeun sabab ieu tereh katapal wates daerah Pring Sendani siap berjuang ulah ijian pilari Ridho Pangeran Patri
tiles. Atangan kerja. Lamun nyaksian di kieuna si Kakang Sutija. Matak nyeret kena emosi Akang Gi. Ngahina minculak luar biasa. Widian Akang pikeun meupeung huluna. Sawios kaula anu nampi pancen jadi kangjeng ibu. Rupina salira supados ngarojong kaula disepengkeun. Kasalkeun hati aslina. Ya. Mudah-mudahan singkiasa meperna we salira teh. Oh nyata hese Akang Li. Masa we Akang teh. Aya geus ambak ngulit bawang kieu ieu. Kapancing luar biasa. Heh? Gimana? Antus atuh. Siap. Mudah-mudahan naon rupaha cita-cita sing sapamut kiluran sapaneja tinekana sing laksana naon rupaha sapaneja kalayan dibarungku kasalamatan tur kabarokahan sanajan bari jeung sifatna dulur sifatna baraya tetep kurang teh bisa pindah cai pindah kampian mana pribadi mana hukum kurang hukuman anu samistina upami manehna mamaksa ka kaula nepi ka ngancam kana nyawa mun kitu aya hak pikeun bela diri tapi di henteu-henteu dulur jeung baraya najan bari jeung goreng oge tetep da getih mah bisa dikumbah. Anak wa batra kresna eta teh. Burung palung bodo gelo dulur serangan. Agi we suan mah. Kang, yi akang mah nyaho pikageuleunan si Sutija siapa? Jadikeun pitulung sabar jeung salat teh keur maneh. Teungeuna Kang nya teungeuna. Ukuran nafsu mah kitu. Tapi sing ingat nafsu mata kaduhung, badan nu katempuhan, diri nu kacincirihi, awak nu katalangsara. Sing atuh mudah-mudahan aya jalan musyawarah sajabat ngayakeun pangperangan ai perang teh menang jadi areng eleh jadi lebu teu aya meningna ya mangga cek calik Kang Sutija da Kang mah calik mah cebrek wae ieu punya ieu mah dasarna nya something songke eta deleng
Kakang Gatot Kang Rayi Abimanyu kumaha satrasna urang teh mangga cari geula kaulan cari geula Salse. kaulan cari lagi imbalan sadaya-daya Rayi di dieu terakah Iya, Bapak. cari lagi tong disentak Ulah. karunya kumaha lamun tenggar kalongeun Kumaha jadi caliweureun. Anak kalau mah kieu adatna sumuhun karunya dedeh teuing leuwih ngora tibatan urang ayomi manehna Ya. mi sadaya-daya kaulan cai sae kaulan mangga tong pati teuing nepi kana hatenya kasepnya Ya ulah. imbalan Kakang Jakatawan najan bari jeung umur ngora keneh dipenta dewasa Ya. sing apal adat manehna Sing apal karakter. sing apa karakter da ieu mah kieu ngeureuyan ka batur beuki diheureuyan sok kitu Diheureuyan sok ambah Sok paeut diheureuyan. jang resep ningali opa satria nepi ka aduh ngahiji ngagigi dulu hebat ku sabeungkeutanana Ulah rayeut jadi. aya kitu dawalanya warahan ti dewek Oh, eta nya. orang naon benau gitu di aku we kumanehna teh sia mah kitu we ka aing teh Oh, hey. Demi mengayu Siapa pangabaktos kan abdi di pertahanan sipil orang sipil teh naon hansip Tilin masih. pot kan cager pot kan cager masih kan cager saya kumaha saburina boja kan boja masih boja oh nya kumaha jalan Jakatawang meujeuh kaula cepot bapak maneh di mana itu di luar kan biasa we keur marancahan ge naon-naon kan juragan Abimanyu sasaji kade hati-hati jeung piatna maneh sae kan Sing waspada. beda-bedanya karta jelema Nya bareten Kang. nu hiji teuregeus nu hiji kalem teuing itu leuwih kalem dua tiga juragan Gatot Kaca we nu pantes mah pas Simaannya. nepi kana hatena nya dengan cahayaan agan lah gagah ya aya beureun sabungkus makan jarum coklat Itu eta boleh tuh. siapa yang muji teh bari matre siapa udah gitu mah cilaka dia tuh Uji na bari komersil nya teh. Penting mah hasil. sama KPH tuh di kasar dayana lain dia ya diterima terima dawala nuhun kelana bapak mana dawala bapak mana dawala itu di situ menuju naheur cai kelan beli barade kopi berapa judul lan nuhun nya kelana hiji teugeus pisan kelan Wah, eta mah. kade maneh bawa panggarap bisa ya naon-naon heh bisa tekarori sukaula ku Gatot Kaca ku Jakatawang bawa Abimanyu ae kelan mangga kang beli mana di payun tuh kaula menggerak akang iya mangga silaos Kolot mah dipangkar we. keun kolot mangaping we di pengkat lain jalan Jakatawang kolot begok punya maksudna mah Nya. ampun lah bisa aja dia sama dia jeung dewek kirim sarimit jeung dewek Nya. yang di itu ulah
loba sireum jeung bisian kebros kana kenteng. Ya. Kenteng sa mae eci. Eta teh aduh. Ya kayak gitu mah. Sugan teh jangkung heula. Rara teret atuh. Nah, tuh dulu teuing Asia. Pandu jadi korban atuh. Jadi korban. Dulungan oge rapi, sia unggul terapi teh. Ada pangrudi lah tinggal ngelengut gitu deh. Jadi bahaya tuh. Raden Gatot Kaca Raden Antarjajak Katawang lan Abimanyu anu kiwari maksad bade ngajugjug ka tapal wates daerah Pring Sendali mirahangan dika Kakang Antarjajak Kang Jakatawa Adimas Rayi Abimanyu kaula nun kula sasrajinga kaula nyun dikepret cek wae. Disiar epi omongan teh. Dawala abdi kula tong piheureun sia. Juragan ge nya ge anom padan urang salarea ge tetep we simaan. Ure sia. Mun mangga kula. Kana heureuy teh. Mun digada laki. Nya. Sigana lahirna bulan Syapar beureun. Nya. Salira ulah dugi kangumbar-umbar amarah Kakang Antarjajak. Ditatadi salira teh nyata mapanas ka kaula wirid pikeun meupeus sirahna Kakang Sutija. Di henteu-henteu oge ieu teh ngeunaan nagara jeung bangsa. Yen yakin Kangjeng Ibu Arimbi dina waktos ayeuna sasat salaku ratu di nagara Pringgalan rek nyokot hakna kudu diwakilkeun ka dari kaula mun bisa teh nyata urang ngayakeun tindakan musyawarah saja ngayakeun tindakan perang ngakurat batu manehna Beras lain musyawaraheun ditinggali tina beungeut lagi urat ngatarang perwatak jelema pedang teh sakur ajar rek sabar Kang Tengena kaula is tadi geus nyarita akan. Jadikeun sobar jeung salat keur pitulung keur maneh. Sabar di aya watesna. Lamun sabar aya watesna nganung hati teu sabar. Sabar mah teu aya watesna. Lamun aya datang perkara ti pangeran datangna hade prak urang gerasa syukur di mana datangna goreng prak urang sabar sabab hade goreng teh nyaeta pikeun naikeun derajat keimanan jeung katakwaan urang kanu kawasa wah wakarasa ku akang ambakna kaula mun tangto sabar Kang kaula teh dihina salaku duta teh diciduhan ongko tapi kalamokot nggak hina ongko nya sabar aslina Kang wakarasa dari akar kapelin luar biasa nyage kasep beungeutna tapi lamun kalau kitu mah biuni iblis mah lulu ini setan sabar cicing sia ini galak ngajak tawag atuh mah jempenya aya sakana boga bandera mah cicing yen eta teh tadi geus nyaritakeun pikeun naikeun derajat urang di mata pangeran keun bae dap Kangjeng Nabi oge kapungkur dina nyebarkeun agama teh dihina dicaci dimaki manggih kapeurin luar biasa tapi Kangjeng Nabi mah terang ngalawan tapi sok nembongkeun lalawananana batur geuleuh ka urang anjeunna mah asih batur pedit ka urang anjeunna mah bereha bener deui hariri juga mah nya memang Kang ditarima kalau oge tapi Kang sajabat di eta anu
leuwih kumaha ngahina katurunan ngahina ka indung Mamawa kolot. malahan lain kaula wae nu dihina teh Kang Rai Gatot Kaca dihina anak buta pajarkeun kaula anak orai katuang ibu ge ngahina naon ka indung kaula Cobi. ngahina pajarkeun akang teh indungna udang aya udang teh paribasa tai otak udang tai ka hulu-hulu ngomong gitu si eta iya goblok si eta amak teh amak atau kieu mah tinggal lo kana pikageuleuh kieu mah disiksa ku aing kakang Jakatawang naon sabar siap ngomong gitu Kang tinggalikeun ku aing bawalan waduk jelema kitu teh manut kana kumaha di kumaha teh nu patah kakak sabar Kalah nafsu. urang ajari huluna tinggal gitu man sabar kakang Jakatawang deungeunah indung mah ieu Nya mamawa ka kolot. lamun teh ibu salira dihina kumaha nya nyeri atuh natri dipanglawankeun da teu ngahina licik ieu mah atos peun masalah pribadi ieu ngeunaan negara jeung bangsa kaula satu komando di patempatan terus maksud kaula bade ningalikeun tik awang-awang bisi aya serangan dadakan Kang Rai Abimanyu kaula nun kula wayana anjeun sakwa wakil akal dina mangsa aya naon-naon katrukeun ilmu kotektakeun pangabisa salira sadaya-daya mun akang panggih jeung si Sutija kumaha keun bae diteungeuh kuah kaula heula ku aing heula nu kitu mah kabina-bina teuing indung aing nu tutua dosa mah ka jadi babawa sagala sabar kakang Jakatawang hiji sarua sarabat euy marah-marah kitu jadi kaula bade kaluhur salira kahandap kakang Jakatawang ngontrol sareng Kang Rai Abimanyu siap urang pada-pada kakang Jakatawang payunan sae mangga kasep Abimanyu timbalan urang pada-pada dawuh mangga kaula urang pada-pada gawe bareng kakang Antoja siap akang garap ayo siap permios iya naon atas bawah kanan kenca rarokeki adi-adi Kararen kaki itu tai jelema geus cacap kana paelmuanana mah turutan kurang turutan kumaha turutan contohkeun batur teh tinggal itu pan murid urang Silarea teh saha teh eta Gatot Kaca Anterja Jakatawang Abimanyu nya turutan kurang minangka dewek Anterja si lain Gatot Kaca drama teh mongkeun nges teh mongkeun ka kabis dieu teh yen urang teh guruna Gatot Kaca jeung Jakatawang jeung Anterja maksudna pertikeun kumaha pertikeun urang ini dewek Anterja silih Gatot Kaca dewek kahandap silih kaluhur kumaha ngapungna kuring naik kana tanggal kalapa aya aing teh neng sepiteng heula api-api asup pertikeun ti mimiti dedegan sora jeung simana singsiga gitu heeh minangka dewek Anterja silih Gatot Kaca dik ih naon jodoh teungeul heupeun Anterja aing teh oh jadi kumaha kuring heuh silih Gatot Kaca cek dewek teh ih kumaha kuring ngagerem sok ih
ngagerem lain mengi atuh sia teh. Pada sakit tuh sorana gedean. Bila kowe dewek bisa sileung teu dengekeun peuh dengekeun sia teh. Oh, jeung Tong nyi lu atuh mah da garing gege. angker bau geuning. Dengekeun dewek. Kapan mikir itu? Gedean. 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 Tah, gedean deui. Tah. Kurang bener. Cing tegas, hampos ini. Tulikeun. Tulikeun deui. Belum sih kakak, ini cebok usus ya mah. Kan bae da mertikeun ieu mah. Nya. Kan bae da tuh jiga cenah naon ruh kapasitas kana sakieu kuring mah. Kapapuna gitu teh da. Oh, siapa tahu gitu mah. Dik. Yi. Ampun sia. Dibatan kasih mah kakak khawatir ini bos sia mah. Nya. Kewadang iangan gitu. Aya naon yi? Teu aya naon. Heuh bisa teu aya. Terus kumaha tuh? Nya balik we nama. Aduh. Oh, Udah saya supra goblok sih teh. Nah, teh si eta teh. Di barengan drama teh kakak kitu we, kurang ajar. Heeh. Teu bisa kana seni pae teu payu-payu na beuna teh. Nya. Manusia. Naon akang tah? Buka teuing tah. Ulah kaget manusia. Ulah kaget woi. Naon kang? Sya. Kurang ceheran beureun. Nya siga Si Agan. Nya. Ulah kaget woi. Wah, Dakwaan sia. Sya. gini. Naon cocorokan cocorokan naon? Geuleuh sia ka dieu. Tingali gerak akang tuh. Aya jelema naon ja, bapak mah jidinya Cicing we. bisi musuh ke hese lupatna. Nya. Geula, siap. Ieu abdi Aduh, seniman Sunda. eta tah. Rasanya ami kacinta budayana. Aduh. Itu musuh nyanyi goblok kan teh. Kalah kahaluan. Bae yang kau oke. Ayam juga bapak dalan dandan. Naon? Musuh? Musuh jigana. Pan deket kata tawaran sejarah perizinan gitu. Gitu? Heeh. Ulah kaget euy. Manusia. Tah gini. Sa. Si pege. Aya gara was patut sama baku. Nya. Sa. Kade. Hey. Meni kumaha mun pegat di korote? Moal da makai. Deui geus eta mah tah. Alias kitu sia teh. Alias. Nya. Kumaha sisaka nginumna ke dahar. Nya atuh. Tapi iya nya. Bener. Blok amit-amit. Saha? Ditarik ka wala tuh. Hah? Ditarik. Tarik Sya. Saha? Sia. ke hampos. Kakek bisa minggu penting ngamen di trotoar teh sia. Nya. Ngamen baju bebencongan jadi kitu sia teh. Itu bebecokan teh mantap. Tiga cau teh teh heukakan dan dijieunkeun tas ya mah. Ada konten eta mah konten itu teh ngerangkeun. Nya. Tadi saya kana bagi boneka tahu. Naon sasaji gerak kan jagan. Aya jelema ka dieu, elot. Elot. Ada juga kerja Kaizen tak we. Ada anak kitu atuh. Ada karakter na kitu. Udah kesel kan hati oge. Sakabung suka singgung aing teh. Heeh. Jeung kasinggung. Saha? Saha? Eta sia nepi ka kitu. Kurang atuh euy. Sing Bener-bener tarik. teuing stiru teh. Nya. Naon? Pating sia. Teu sopan dikendangan ku sumur. Nya. Jeung nega da nega mimpi ka geuleuheun kan. Nya. Isaror panjang mah ieu mah. Nya. Saha? Saha? Ah. Saha? Mau jo seuri.
Mana sia dia sering. Juragan Abdi mah teu kadenge silai. Juragan Abdi mah teu kadenge silai. Ai meni cakep, sorak teh teriak teh. Nya sok. Eta silai mah jiga bencong. Eta juragan Abdi mah nyu. Ngarawa jiga harewosan. Make jeung saha. Nu ti mana? Nyana kula batun teu. Beda jeung juragan Gatot Kaca. Kumaha tah? Wah. Di mana sih? Ya. Komo lamun mereka ambak Gatot Kaca, aduh beringkatna. Oh, mata muriding itu. Basa aing harita pulangan dibikeun. Kumaha tah? Di kamanakeun pulangan aing. Jawab. Wah, ratu jajan teh. Nya. Rada dibikeun pulangan anu lumayan teh. Mun juragan Abi Manyu tamak teh. Oke, siapa? Kumaha juragan Abi Manyu teh bisa. Prodit teuing atuh da rocet. Aya naon ya? Aya naon? Dagawan bapak penjadinya. Paur. Bisi lupat. Mangalingi ka dieu. Ulah kaget manusia. Mangalingi ka dieu. Ulah kaget euy. Wah, eta tah. Naon token listrik lain. Toke meureun. Ulah kaget euy. Eta. Ulah kaget. Ulah kaget manusia. Setan teh aing ngalamun. Nya. Sesentak ya. Ulah kaget. Woi. Wah. Eta da wae mobil lah. Gusti eta bohlam segede kitu. Lain bohlam da bentuk sih. Nya. Cari cangkas gitu teh. Saha ngaran sampean aja dia? Ngaran kaula. Bener. Ngaran kaula Abimanyu. Abimanyu. Waduh, Abimanyu. Ade ngarannya Abimanyu. Aduh. Coba. Itu gini aja lo Manyu. Hei Manyu sia. Ondra metuk. Anjing. Menakar apa yang ngeceplok goblok. Suara leutik tapi galak gitu. Sangaran mana nu diikat? Kuring. Heeh. Badan kuring. Oh, sia. Bisa deui atuh. Badan kuring mah cepot. Cepot. Heeh. Cepot. Heeh. Cepot. Oh, nya. Cepot. Anjing goreng goblok. Duli siapa? Goblok sih. Ngaran cepot. Cepot mah tukang pauk. Bangsat, cepot. Copet eta mah. Kumai. Cepot. Oh. Duli kita sia. Sia ngaran. Lu saya mah. Sa. Alek. Oh. Monya begitu Alek. Pan siapa begitu? Cepot. Si setan sia teh. Kade sia. Lamun aing boga tetangga karena cepot pasti eta teh tukang mok cangcut. Aduh, nya. Si goblok. Mana karep lawas di dieu wae, di jeruk wae tulungan aing. Oh, belana kalajeng. Kan bae masakeun we, si Bagong. Oh, nya. Kalau kamu, aduh ampun. Cepot, cepot. Cepot. Kemari. Heli goblok. Aing mah boga anjeun ke cepot. Awas, cepot. Marah-marah. Ari di tukang sangaranna. Kuring. Dawala. Dawala. Heeh. Dawala. Anjing goreng. Sarua sajajar jeung si cepot. Dawala. Pantes nama Dawala mah di gunung. Pantesnya teh keur melak sampeuk. Dawala, sampeuk rambut Dawala. Dibanting ku aing. Dawala. Dawala mah pantes nu gelo. Aduh bau kelek. Karesa. Jadi kena teh, wes kurang ajar teh. Nyentuh. Cepot Dawala. Kiwari keur nyotai. Ah, nya. Mabuk sia ku aing. Tapi Pe. nya Kang. Konyol dikalikeun ku aing mah. Moal mungkin lagu. Dawala. Cepot. Sapraptane pun Dawala jeung cepot. Eta keur ngaduk si Peteng. Di alangan tai tuluy dihakan. Oh,
Awas ya ku aing remetuk. Terus pas di sini moyo. Enggak usah goblok. Nah ini sih karena cepot dawala. Kan bae Ada dulu tuh. Ini pikageling betul macam orang Ale, Ferdi, Ade, Letnan Dede. Oh ini mah cepot dawala. Astagfirullahaladzim bisa dipacul baik sia. Dipelak dulu teh ku aing. Udah teh uing goblok gitu. Geus atuh teh menit ngagangkeun hati abdi keun bae sing sabar. Sabar Kang. Abdi manyu anda apa? Sahana tetep kaca aja. Kaula adina datang ka dia maksud rek ngagugat di daerah. Nah teh nyaho kaula adipati ke Boyong? Ai kitu kumaha ieu sabenerna kaula bawahan Gusti Sitija. Moal dipasarkeun di daerah. Bisa dipasarkeun daerah tapi sepakatakan siapa ketemu pegatan bersama amal kasirame kalau nyawa neraka. Hah? Nah maksudna teh nyingkah sia. Lamun teh nyingkah sia aya bahan balik tinggalkan. Hah? Siksa gantungan. Hiji mana mah cepot. Dibabuk si kuaing. Diangkat kakak beki diceuh. Si cepot apa? Irungna nembe euy. Irungna leutik kuping. Aduh, karunya ai berarti apa teh? Itu Si setan. itu kelebihan deui, irungna jiga kanyut. Sedih babuk si kuaing. Banting. Mereka orang patut anjing gila mati. Duli si ati batang si jiga bolam tuh. Dari rumah saya mah. Dari sia juga bool. Astagfirullahaladzim nepi ka kitu si eta. Sasa jingga abdi lah dikumahakeun ieu mah siksa tuh mah. Wah. Modal abdi manyu aja kaken bacot binatang maju asa di luar siap rumenya. Ewak kamu duluan nya. Goblok sia teh. Gulung kuduaan. Bodang sia botak. Oh. Bodang sia betuk. Bodang sia. Aya naon di pelawar kita. Goblok dong api-api sia. Dong sepolos sia. Naon di teh? Dunungan kakangin aya naon di teh? Gandeng setan. Api-api. Kedis sia. Capcut. Bener kan aing goreng? Bener. Sia dong sepolos. Demi alon teh. Kadia sia. Aing dawala sok ngakan tai cek sia. Dawala mah aduh namina ge sae komo lamun namina teh Profesor Doktor Dawala. Mantap. Nya euy. Atuh. Kadia sia. Tuh. Ngaran cepot bener tukang mau. Nah. Eta mah copet. Aduh. Gini kan aing goreng cek sia. Saya usaha. Tadi mah bina keur poe. Ningali kacamata kieu mah aduh nepi ka mulus gitu. Lamun abi kadurang kali jaga, engke di pasar nama cepot. Aduh. Mun awewe dawala. Hey. aing lalaki. Nya, mun lalaki duanana dawala jeung cepot. Aduh. Kadia sia. Cepot jeung dawala alus mana? Di kasih mana gitu. Aduh. Bingung geus kieu mah. Ya pas. Kasih mana? Cepot atuh. Kadia malik. Alus mana dawala jeung cepot? Dawala atuh. Kadia ongko cepot cek sia. Cimalik di sini. Si buku. Cipuku bapak degan deh. Cepot, Nu alus mana? Dawala cepot. cepot. Kadia sia. Wah. Pelong ai. Pelong. Halo, beri di porotota. Alus mana dawala cepot? Dawala. Kadia sia. Alus mana? Cepot. Kadia sia. Alus mana? Dawala. Kadia. Alus mana? Cepot. Kadia sia. Alus mana dawala cepot? Dawala dua lagi ade lah. Satu goreng aing. Begini sia tai aing. Mama. Ayang bodoh. Ayang kacai. Kada nyingkah sia. Tong ngancam. Kadia sia. Sekali deui sia bawa kitu ieu sia. Dihamplas buluk di wae. Ampun mama. Ampun mama. Balik sia balik. Permis Pak Haji, permis Pak Haji. Deui, balik. Siapa lagi anjing? Ada. Makin dilepaskan. Ayo pergi kebun atuh, nak dapur kalau bisa modal di dia. Hayo kedukan taina. Jadi tinggal itu. Ayo bisa anjing. Jangan. Tuh kakak kabur gitu kurang ajar. Gimana? Alah. Ngungkung karena ojek itu. Kurang ajar sia. Ada mayuhan orang. Kenapa? Saya apa?
bener ya. Agan. Saja nggak samat abdi. Bos ado we. Akan. Nah, samat abdi. RT Ida we. Nah, lain nyamat Pak Kades. Hah? Nah, nyamat Pak Kades. Teu nyawer deui ah. Modal siap maju. Oh sih. Udang sawak mana? Ayo. Wah. Setan. Nah, bete. Kali. Panuju jurik. Kabina teuing pasukan. Kepung waku buaya mangap paehan. Api maju. Akang Mas Halik. Kuah kaki. Disinggal apa kaki? Kurang ajar sia. Nyep. Ngaran mana saya nyep. Anterja nyep. Modal saya anterja nyep. Kunaon sia seuri nyep. Modal mana nyep. Beungetan jiga kumbang baleuting anjing mek. Modal siap maju gua. Woi. Ada nyep. Modal. Nyep. Nyeri siap, nyep. Wah. Anterja itu modal saya antar aja. Anterja kayak tukang paket aing mah. Nya. Modal mana maju. Sagala mana? Pak Uji. Modal maju. Mun teu hasilnya. Wah. Motor ditongeng-tongeng belagu sih. Era aing masuk ganing. Nya bisi hitut nge. Modas. Wah. Ya lumpur. Ada nggak yang Marian? Disyaga geuning maneh mawa kado jaga dawa. Lain kado gada kitu. Gada oh gado. Modal maneh baju sian. Woi.
Sok. PLN ke pareum ya. Haliran ya. Sok gadai. Kagok aing. Dikejar-kejar lembang emo. Kagok aing supaya aing. Mana kelas? Ayangnya oi. Mangkane sing wasta Ayangnya oi. Wah. Ari maneh atuh. Aduh. Bade ka manggeula. Da eta kulungkap kolongko. Si cepot digada. Jadi cepot geprek itu. Nya. Lah. Ya udah. Ya. Naon? Si gana dewek treh balik tuh. Aduh. Ka mana? Ka jalan jaga. Nah, naon? Jaga rek amanat ka silai. Naon? Di mana aa mau? Omat imah tong dijual. Nah, panu bapak goblok. Balok tong dijual. Nah, nu batur. Dola ya goblok naon? Goblok ka era semua. Kumaha enak? Dola. Nah, ayeuna naon? Aya bintang leuh. Aduh. Sabaraha? 7. Aduh. Apa sakit kepala atuh teh. Ayo. Ayo wah. Ragotna di pamrangan istuning sadayana. Antar Jakatawang Abimanyu istuning gawe bareng ngalawan pasukan di daerah Pringsendari kaya. Ari nu gaduh pokalna Raden Sutijama nyaeta ka nagara Dwarawati maksad nepangan ingkang Rama Batra Kresna nyaeta bade nyuhunkeun bantosan wirepaka ngalawan Gatotkaca. Ari carajeng kadang tuanana teh nyaeta ngahasut pajarkeun Gatotkaca ngadodoma jeung ngahina kana gelar kabataraan Kresna. Nanging Kresna waspada permana tinggal yen yakin Sutija ngahasut kitu sote sangkan ceuceuk ka Gatotkaca kayana. Nanging dalah di kumaha oge asa kandal kulit beungeut Sutija teterasan ngahasut pajarkeun Gatotkaca. Geuleuh ka Kresna. Di dieu Kresna anu maksudna bade mukakeun kedokna Sutija yen Sutija teh anu salah. Margi Kresna kagungan hiji mustika nyata cakra udaksana. Ari cicingna teh disaluareun daging di sajeroning kulit. Kalaya upami bade dikadalakeun kedah nepak dada anu katuhu. Kitu kaayaanana. Nanging bawahing ku baluweung ieu Kresna jalaran ku ngadangu hasutanana Raden Sutija. Dugi ka katepak dada anu kenca. Malihan wawati ti guruna tina mangsa ngaluarkeun cakra teh ulah sakali-kali nepak dada anu kenca. Margi cakra moal kaluar kalaka muter tina salira piyamba anu temahna nyeretkeun getih luhur ka handap. Anu temahna Kresna mabok hilang kasaimbangan turta jadina mangmenangkeun ka Sutija kahasut ku kadenge caritaan Sutija. Atuh kaya Kresna mabok katuru katutuh dihasut ku ieu Sutija. Dugi ka awor Kresna bendu ka Gatotkaca. Lajeng ieu Kresna luncat ka sawarga Manikloka. Maksad bade nepangan Batara Guru
pikeun neangan hiji alat pikeun maehan ieu Gatot Kaca. Kitu numutkeun ku caring carita. Yesus teh jasa hasil lajeng ningali kejadian di Medan Delaga anu kiwari patelahna Kebo Ijo sareng Antarja. Para prajurit awas tingalikeun bagyakeun kaula. Paman Kebo Ijo. Gusti awas. Ulah wakan tulikeun di perang aing hayang harapan anjing si Gatot Kaca. Ye. Akal Mas, tinggal si Suri Jai. Rentang-rentang. Beja Suri Jai. Kuaka kurang pecah dulu. Sawius kaula wae. Mangga antos wae. Kadi Gatot Kaca gede. Hatur kau nyekatan sudah. Tesudi aing dari mana oke? Dipayaan sekolah. Kumaha di pohonan kadang ngajanten pantrangan. Sisik saja. Dipayaan boy, sisik. Tahan. Malah bos kakang antunya. Bina-bina teuing. Nanti dihalangan, naon sia. Baru benar ke. Dihalangan deh. Eta kucing nyereh. Saya jaga aja juga tapi maju tapi dakan. Pika keuleun, pot. Pika keuleun situ jate. Mun kuningan apapun bapak kan. Naon? Leuwih pika geuleun bapak. Oh, iya. Nah, disiedan. Diuk sampai ke kasar. Tahu bae. Kakang Sutija. Naon sia? Di mana wae salira teh. Di mana wae tuh? Dugi ka kajadian patelah sareng urang daerah Pring Sentani kaulah oge radio tamtama. Naon sampean maksudna mana ke kaula pangecut atau kumaha? Manang kecing. Kula memang aya urusan heula. Kepentingan. Ngecut sia. Cicing, antarja, cicing. Cing. Selama bawahan cicing aing teh suka kudu jeung si antarja. Komo si kacawang mak. Komo deui si abi maju. Aing hayang urusan jeung si Gatot Kaca. Ngapti sia? Kurang ajar bangsat. Tahan. Peperama. Setan sia. Tahan. Bina-bina teuing hidup teh. Kurang ajar. Ceritahan di wae. Beda beun aing mah anak terek mah. Itu nyaah aing mah. Awas rek beda rombongan ini mah. Aduh. Kita kadandan. Beres. Diatur. Ya, dengekeun ku sampean. Sakali kaula geus nyaritakeun yen. Moal rek nepi ka masyarakat di daerah Pring Sentani, nepi ka satepak meri paribasana. Teu sudi abdi-abdi teh suka kaprakan sok komo apluk-aplukan. Jadi kumaha? Sok dibikeun ku aing daerah tapi sok syarat anu mutlak seumplah tak-take capa katuhu pegakeun bu sama amakar sarami kaluar nyawa tina raga. Kakang Sutija. Bawi raos ulah ka kitu emutanana. Margi ieu teh bakal nimbulkeun perpecahan antawi sepuh sareng sepuh. Paduli teuing bae teh. Sabodo tuh. Sing langkung jembar emutanana. Mapatahan sekali. Ya, dengekeun. Sia mah getih buta. Iya. Sidik anak buta. Anak dedemit. Anak demit, anak onom, anak siluman, anak juri. Wah. Beda jeung aing menggelar Batara, anak naon? Anak Batara. Harkat lagi geus beda. Kadenge, ieu kadenge deui. Marukana ta. Dengekeun bon. Rumah syakeun we teh anak buta. Dikepres poe. Nya. Teu mau ditahan abdi sok. Mau ditahan mah abdi rek ngalawan geuy. Ada beda rombongan kan? Rek suntangan ke adandan ini. Masya Allah. Mamakai Sunan Dari ah. Buset. Saena ulcing langkung jembar emutan. Teu kudu mapatahan ka aing. Saluhur-luhur getak tak ngorek ngaluhuran sirah sia. Nya. Hah?
balik sia bikin Gatot Kaca biasa mulang tapi rek kebatun hakna gitu ya sok siga jeung aing ieu nyaan wae kagak susah buktikeun sieun sia kaon aing tong kagok atuh turunkeun bapak sia si Bima si Arimi tong kagok diperkosa ku aing Aduh, napi kaki itu aman. binatang sia bisa ka berkosa nini juragan Arimi dan nini teh nya Resep ka tante. apung kena piwil tadi wong kuleta tulangan ngomong sakarep ingsun ku akang nyi geus kaula we panuhun we sadara daika lek nyingka sarira ieu patunggalan kaula jeung si Surti Jasia tigas beung ya sabina-bina teuing kalayan teh sok buktikeun maju sia aya nyaho ye akang anterja mangga ingkal lah ku akang nyi nu kieu mah malah segar kanyari aja main itu dahar ieu aya jengkol ieu angkat ieu keun kieu mah ku akang ieu urang payan ieu Eret. ieu sok ieu sok ieu bagian aya ieu mah wah 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 Booking ngajakeun eta mah. biasa namun 100 kan dikepret cek wae wah galak euy buktikeun aya nyaho bener ya kurang ajar Ada Melayu, Gatot Kaca Harasa Di kumaha boleh. Hentikeun. aya kitu tah Kumaha Kang? tajongan haji umuh teh mana kau sa kayak itu bulan nikah sia nikah Aduh, nikah alik atuh akangna tuh. tong gede hulu Oh. nah sih teh jelema caca mah cicing we jelema tegablek paelmon mah jelema we tah tau kitu teh cing inget di luhur langit teh masih kena aya hadeup langit teh lamun urang ngaku pinter komo batur rek naos ya rek manglawankeun we bela rudungan kuring bener sok tega lah mana tega pati tega hai Awas. heuh bunyi tong ngahina sia ngahina bener teu beunang wes asko hai wes watu wes disiku ka aing euy tapi teuing sayang nyaho bener Sutija kejadianana eta nya ngalawan eta jelema nepi ka kitu-kituna Gatot Kaca Kumaha Kang? hah Jadi kumaha teh? tapi da temeng-emeng mana Wah. luar biasa dikepret ku Gatot Kaca teh curalit teh udang deui curalit udang deui Ya. ku kitu teh mah kuat manehna mah Kuat atuh. nya ngan sakali ku sagra Ya. Gatot Kaca teh tenggelanna teh tenggelanna mah tak eling batur Nya bener. bangkaraan kuring di tenggel harita nepi ka ayeuna getol salat Oh. aya hikmahna tenggelanna teh nya mun si sepot teh tenggelanna jadi gelau sia teh heeh beda-beda kumaha jelemana beureunya Nya tuh. heeh kitu markana teh oge aduh ya Gatot Kaca padu hareupan jeung Sutija Wah. lain deuleu sakali ti mangsa dikepret make panca braja Ya. Braja Musti Wikalpa Lamatan Tenta Wisesa curalit kusak maot dulu maot Sutija Wah. ku Ngarep-ngarep. ngan eta anehna deuleu dina mangsa geus paeh kitu Jojang Iratangi hudang deui hirup deui tah eta si ore ditang tayungan ku indungna Batari Pertiwi Ya. heueuh 1000 kali paeh 1000 kali hirup
Tekaur antel kena lemah, nya tekaur antel kena tanuh, nya hirup deui leuh. Udah dewek lagi tah. Tekaur antel kena pagar. Nya jual hayam mah es bon-bon. Komo mun geus anda ke pamajikan baduh cilaka. nya power atuh. Heeh. Si Raja Kulin. Mari ke poe di imah, di luhur. Cicing. Nya ngawuleng. Nya. Ini kenapa kayak saya udah siap gitu. Luar biasa euy juga ketiga euy. Eta pae hirup deui. Hiji mangsa dipantikeun ke kaca. Kalawang. Dipantikeun. nya Tuk jalurkeun tuh. Kalawang. Pluk. Pae ningang huluna kana batu. nya Pae pan bencar. nya pas. Eta getihna arasuk deui. Wah, Lalita deui. nya pas. Balik deui. Halah ajaib deui. Wah, Heeh, ajaib cek aing mah. Daim orang Subang jadi ajaib. Oh, Nya luar biasa deui. Wah, hebat. Dina mangsa patelakna ieu Kresna anu nembe turun ti sawarga Manikloka. Anu kiwari nyaketan ka patempatan datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan ewu pakulingan rana. Kene irahim Kang Prata. Kurang ajar si Gatot Kaca. Mangsana siapa sayana we? Ngahina gelar Batara Kaula selaku raja di negara Turta selaku Batara tugas di yang otipati Jagatnata. Moal aya nu bakal bisa bela ka dirina lintang di dirina. Komo bari jeung aya nu aya patula patalina jeung nu jadi anak. laras atuh. Yen rek nyokot ieu daerah Pring Sendani. Geus turun ti sawarga Manikloka kaula. Laras. Yen yakin moal aya nu bakal bisa bela ka anakna lintang ti kaula bapana. Tangtos berat. Wong Pringgandani, kaula moal katenyo ku saha sawe oge. Iwati ku anak kaula nyata Sutija. Sutija. Kasep. Kaula nun kula gening Kangcing Rama. Kadieu Kasep. Tulungan kaula tuasa ngalawas kaca hebat kaula. Ye. Ama karek mulang ti sawarga Manikloka. Sakumaha jagona si Gatot Kaca memang perwatak kreanta kusuma para anak beraja hingkang tumama. Moal aya pakaran di dunya anu bakal bisa teu ka manehna, tapi ama ngabawa nyata hiji pusaka ngaranna teh Tarumpah Kancana. Tarumpah Lilingga Kancana. Dupi watakna bakal remek saku jelema anu katajong ku ieu tarumpah. Gerak pake ku anjeun. Sadaya-daya mangga kalanu pake. Permios tajongkeun. Ama bakal nang tayungan hidup. Timbalan permios. Ada mayuan, tanah muda tak Lebih kata kapok-kapok dari anjing, segitu geus pae-pae teh. Hayang nunyaan Gatot Kaca. Naon? Hayang nunyaan anjeun. Buktikeun hayang nyawa sok. Penas di kersahyang tumampara. Watak wantos ieu Tarumpah Lilingga Kancana. Nyaeta ditenjerakeun kana dadana Gatot Kaca. Dugi ka dadana Gatot Kaca remaksa pisan ngeluarkeun getih hirup tina pangambung sareng lambaina. Gatot Kaca masih pati tumakaning perlaya ku ieu Sutija. Gatot Kaca. Besapira anjeun teh. Tenya Antarja, tenya Jakatawang, tenya Abi Banyu. Geus kodar. ada mayu, badang Agan! Gusti nu agung lah, tingali dulungan heula sia. Gusti agan dikumahakeun dulungan nepi ka kieu. Kumaha Deui geus dikumahakeun nepi ka kieu. Dikumahakeun nepi ka kieu teh saktep legu ngomong atuh saktep babatok aing setan teh. Gusti nu agung agan tingali agan. Dunungan agan. Dua
aing mati pon. Leres aduh. Dalah ingin pasaran kayak itu. Oh, nya. Can muka pasar wayah kieu mah. Lain pasar segala herang gitu lah. Wah. Kang Mas tingali Kang Mas. Aya naon? Wah. Kang Rai Gatot Kaca geuning pot bobor karahayuan. Leres kan. Aya naon kaula nu. Aduh. Kakang Gatot. Oh, lah. Di kumaha Kakang Gatot? Ditajong. Maka keureus koplok kita. Kerap ngalawan nya. Pak, Bapak. Bapak aing di mana wae nya? Ya. Tingali, Pak. Kejadian. Dunungan. Naon ya? Aduh, ampun. Ulu. Aya anak, ganeng. Sate. Kelejang nunungan ku naon cu? Ai bapak di mana wae? Ih, ya. Silaka aya juragan Arjuna ka dieu ya. Juragan Arjuna heueuh. Agan. Kakang Semar geura tingali ka. Aya kejadian naon? Uluh, geuning paman. Nyangakeun sembah paman. Nyangakeun sembah paman. Paman nyangakeun sembah. Piuk. Ini. Aya kejadian naon ieu teh? Nguningakeun paman. Kang Rai Gatot Kaca ngemasing pati teu makaning pulayan. Mati paman. Usaha ku si Sutija. Ai mimitina mah meunang. Si Sutija nu eleh teh. Nya. Tapi beh dia jadi sakti. Katinggal ku kalau teh najongkeun dua tampana kana idadana Gatot Kaca nu karamak ieu teh. Wah. Paeh kieu teh ku si Sutija timalan. Denge ku salarea. Dau. Oh. Lah, denge keun lah sebenarnya mere bansos. Mana jauh-jauh atuh teh. Jauh-jauh. Gatot Kaca teh boga hiji pusaka Ageman. nyaeta raksukan Kreanta Kusuma. Pengawasan. Watekna ora anak braja hingkang tumama moal aya pakarang di dunya nu bakal teu raksa pakarang oge. Timalan kari-kari ayeuna Gatot Kaca bobor karahayuan. Daek teu daek si Sutija di satuangeunna teh aya nu ngadalanganana. Aya nu nyetiran. Aya dalangna teh nyo kumang rek diteang dalangna saha rek ditewak wae. Cilaka dawala naon? Dalang rek ditewak. Lah, makanya budak di kene. Pak, dulu dalang Pak, karunya mah keur mangontrak lah. Dalang karusuhan goblok di dalang wayang. Kena dalang cemar lain. Terus dalam sena nyaman. Wah. Pelan. Tulungan, Pak. Kang Rai Gatot Kaca tulungan, Pak. Lamun kawa teu bisa nyagerkeun Kang Rai Gatot Kaca, leungit kepercayaan antaranya kawa, Pak. Omat, Pak. Omat. Wah Semar. Pelan. Tulungan, Pak. Percanten Jakatawang kana kasaktian Uwa. Saciduh metu sakecap nyata. Lamun Uwa teu bisa nulungan Kang Rai Gatot Kaca, leungit kepercayaan Jakatawang. Omat, Pak. Omat, Pak. Permios, Pak. Ieu teu dinya taulan. Wah, cek aing mah ngomong atunya. Jadi sedih, cicing sia. Leungit kepercayaan Abimanyu lamun Uwa teu bisa nyagerkeun Kakang Gatot. Omat wa, sae nu omat wa. Sok atuh Uwa kayaknya. Cagerkeun, montong nyebut Uwa sia mah. Oh, nya tu Umi. Nah, kasih eta. Umi lain atuh teh. Onti atuh. Oh, nya. Pak, kumaha dunungan nepi ka kieu? Sok Pak, cagerkeun Pak. Lain Bapak teh kungsi jadi mantri. Mantri naon sia? Pan Bapak mau loba tamu nih minta cai ke Bapak nih. Loba nu tatama. Loba nu tambah nih, loba jelema nu minta cai ke Bapak. Nu mean jalan di hareup haus belegu teh. Nah ka mana sia? Ieu lain barang dunya jang. Naon teh? Nu dipake ku Sutija teh. Lain barang dunya lain. Kumaha barang daya kolot. Dunya keneh atuh teh. Keneh atuh. Dunya keneh. Wah. Teles kulon. Tampiling cek waing. Kadisling. Nah, kadisling. Lah rek naon geus kena ieu diuk teh. Kadieu cenah. Geus PW.
Ika kenaheun ye. Kehareup poyan ka dieu ya, ka dieu. Tawala, pelan ka dieu. Siap. Ka dieu siling, atuh si dia. Ka dieu alim. Mager. Makanya nya teh sok aya orai. Ih. Ya, deret. Ah, ini teu goblok sih teh. Aduh. Lenang. Ih, saya cunguk jadinya. Ih. Kucu cunguk masih yeun modok. Ini eueuh Pak. Kasih jeruk wae sih teh. Nya. Ingat tak? Hei. Urang sawarga. Tuh. Ada ucang angge. Katenyo ku aing ucang angge dina awan. Turun sia. Turun sia. Bisi di bawah ku aing. Turun. Turun sia. Turun euy. Turun ke jauh. Geus bejeuna ye. Kade sia. Allah taala pangapunten. Sembah kahunyuk Kakang Semar. Montong sembah-sembah segala cageurkeun sia. Tanggung jawab. Sae mangga. Waras makaning jati makaring waras oloya hiji. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Damang. Lilir yang meruangun kaya ngimpen saresa kedapan. Lilir yang meruangun kaya ngimpen saresa kedapan. Sembaho ngarasana maya kaunyuk eya. Nuhun kasih. Wani keneh ngalawan Sutija, wantun. Wani, wantun. Tah. Lamun kieu kaayaan warek menang hidup. Resiko eta mah eya. Nya terang. Eya ngabantun oleh-oleh. Oleh-oleh. Oleh dua da tuh. Oleh-oleh naon ieu? Sanyata eta Sutija teh make hiji pusaka tarumpah lilinggakan sana. Tah, eya ngabantun antina nya eta topeng parunggu ejeung tarumpah kancana piantieun ieu tarumpah lilinggakan sana. Gitu ya. Ya, barang ya. Wah, pelan ditipu lawan. Tarumpah maduka cerama. Saya mangga. Pak, nitip pasien nasi walau ya. Rek naon sudah rek nyeker. Ampun, tapi kata penting pisan sia. Ya nge ya, sok. Lawan. Permios saya berat. Di doana wah. Saya mangga aja. Mangga permios kan. Kadieu sia. Iya. Jo di bedol dolar itu. Goblok ya. Naon make jeung seuri? Seuri. Sia teh kumaha rek ngadudukeun domba? Naon akang ngadudukeun domba? Teu ngadu domba. Ngadu dombakeun. Tong ngajang deui ngatu. Cicing, aing keur marah-marah teuing. Keur nafsu itu. Wah, Semar keur datang bulan ieu. Lah pamalkeun sopek nya. Ya, bisa tembus. Wah, mun jadi dewek dola. Naon kakak? Naon make jeung naon? Sutija teh anak Kresna. Gatot Kaca anak Pandawa. Hayang ngadu dombakeun ada dulur jeung baraya, Kresna jeung Pandawa. Kang, ieu teh teu karoris ku sadaya dewa, yen Kresna teh teu uluk salam ka sawarga, tapi sumpina teh kakarang kadewatan kakarang kajimatan. Cocorokon itu teh. Ningal teh kulatan aya laporan ti Cingkarabala jeung Upatabala. Da ini teh bari surumputan. Tah ningal tina kaca Tenggana yen netelakeun Kresna teh ngabantun hiji pusaka. Nya ningal teh kajadian kieu mah tak langsung ka dieu. Bener sih kitu di Malan. Omean. Wayahna. Tong diantep. Luruskeun si lain. Sae mangga. Da kitu saya diamuk sawarga ku dewe. Sae mangga. Init sia. Sae mangga. Init sae. Init sae mangga. Init sia. Sae mangga. Init. Sae ka. Init. Sae ka. Init sia. Init. Det. Nah, telah sia da wala. Kelakuan eta. Cing pangrukiakeun tuh. Baong teh jelema teh teh. Ayo heureuy beuki usaha embung jelema teh. Paingan sangsara itu bae mana teh kitu. Ada mayuan.
rasa kena sia. Udang sia. Aduh. Modar awak wani. Benang Jang. Benang. Dah. Siapa nuju? Siapa gua? Benang. Benang. Dah. Sia. Baru kan aku mah. Benang. Benang. Dah. Sia. Benang ya. Benang. Dah. Sia baru kan aku mah. Benang. Benang. Dah. Eta. Benang Jang. Benang kah? Tuli teuing we ya. Dari lahir aing meuleun ge. Oh nanyakeun. Si Gatot kaca boga kasaktian naon teh si eta? Oh, bukan. Anak kaula nepi ka teh hudang deui, biasana ge hudang. Kasek. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waloya kembang cangkok wijaya kusuma. Kembang cangkok wijaya mawar. Damang anjeun. Abong kena kaula teu katenyo. Gagala cangan tina cukang irung si kurang ajar. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waloya kembang cangkok wijaya kusuma, kembang cangkok wijaya mawar. Damang. Udah siap. Ahon atuh. Tong pan hirup-hirup pae-pae. Blok. Lirkeun batur sia. Buru aing hayang modal. Rabina teuing. Sok udang blok. Udang. Rabina teuing hirup teh teh. Sok udang. Oh deh euy. Ahon katanya lik. Di makam gede ya. Punten sumur sambat abis teh punten. Jurigna juga nama. Ya. Udang sia. Loh, mana karep wae hirup teh sia. Nabina teuing. Jurigna juga nama ieu. Ya. Nya. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waloya kembang cangkok wijaya mawar kembang cangkok wijaya kusuma. Damang. Sakirat. Udang sia. Yakeun pangsajeun. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waloya kembang cangkok wijaya kusuma, kembang cangkok wijaya mawar. Damang. Aduh. Sok, goblok. Oh. Lawat aja kena les deh. Bina-bina teuing sia. Sak udang sia. Dibal sia man kanyu teh ku aing. Bina teuing sia. Bina teuing hirup teh sia teh. Naon deh sia agano ya kabi. Nongre ya. Nu kitu kerja abi keur muka ieu. Teh abi make pembalut. Bade keramak eta teh. Udah dinga ping agar orang jijik. Cik. Ya sok udah blok sih teh. Bina teuing. Oh. Ya. Ai sia naon? Agan weutina. Udah teuing teh. Si saga tuman lah. Heeh. Wah. Sia naon dan akan weutina. Bika kitu sia. Udang sia. Kang Semar lah. Ieu teh ai sorana makadenge. Tapi wujud teu katenyo. Potos kitu agan teh timbalan, mangga teh. Tuduhkeun kaula jalan sae agan. Sok baju agan baju. Kaula nu maju. Udah maju. Sok terus. Terus. Tah kakenca sakedik, kakenca. Saya sakatuh kakenca. Oh ka dieu. Tah. Tah albat kagang sakedik. Tah eta. Lajeng terus agan. Terus. Ka kanan sakedik, ka dieu tah. Maju deui sakedik. Hop. Dia didinya agan. Yang. Disangka Bapak Haji tukang parkir dia. Pengen fotokopian karcis. Ya, bayar modal beri-beri. Mereka tahu usahanya. Punten agan, timbalan, dibukakan bisa punten. Agan jaminan. Si keras mah geuning. Paingan teu sangka tadinyana. Kabuka ayeuna. Wah. Naon pot? Palai uning agan. Naon? Punten. Alah. Mana tuh? Bumi abdi baheula di ditu. Kali. Kali katuh.
Aduh. Ketika kepentingan pisan si eta. Dibuka syak wae kedok kaula. Bakal kate nyok sampeukeun ka sa. Hei. Tanya ka dieu. Di geuning gua. Dengaran anak aing sok. Sageus dia. Aduh. Ama sok dengaran. Hayang. Siksa deui. Mabok aya bapana. Hah? Saya mau permios. Aduh kasih eta nepi kaki itu. Luas sakitu. Caca kareupeun bapana. Gatot kaca. Kurang ajar sampean dipayan ku aing. Kresna. Balik ka tukang. Hor. Geuning aya Arjuna. Begini. Keur naon di dia? Keur lalajo. Lalajo naon? Lalajo kolot anu ngadukeun budak. Nah, saha anu ngadukeun budak? Aing nempo budak keur pasya bari jeung teu dihulag mah sarua jeung ngadukeun. Apaan Sutija teh anak akak. Wajar we bela ke jadi anakna. Oh kitu. Lamun kitu sarua jeung kaula Gatot Kaca teh anak Bima lanceuk Arjuna tunggal anak keneh Arjuna. Keun antep anak jeung anak urang cobaan kolot jeung kolot urang padu hareupan jeung aing. Hah? Nyaan sok buktikeun. Resi Narada langsung loncat ke perdebatan. Awas, adeuna. Kasep. Eyang tuman kaula ulah dihalangan si Kresna geus ngakeun nirca najan bari jeung gelar Batara tinakan salah wajib dihukum. Ieu. Hade jelema menta hampurangan leuwih hade nu ngahampura. Kresna teh istuning mah teh bela ka Gatot Kaca ngan kulantaran aya hiji pasoalan anu ngaganggu kana hatena temanna teh cakra muter dina warugana. Geura urang cagarkeun ku aya geura. Cakra pulih ka jati pulang ka asal. Cager Kresna. Aduh. Percaya? Ampir-ampiran kaula eyang ngarukana kumaha. Geuning aya eyang kasep tingali Sutija. Gatot Kaca nu keur pertunggalan. Bu. Eta budak teh ngadukeun kaula pajakeun Gatot Kaca teh. Mitnah ka kaula ngahina kana gelar kebataraan. Ayeuna cagerkeun. Ampir-ampir salira pasya jeung Arjuna. Jadi salira teh mihak ka Gatot Kaca, mihak ka Rayi. Da silik hakna eta mah. Si Sutija we. Gatot Kaca. Sanak Sutija ka kasep. Ada kayu. Jangakeun bobot pagayun timbang tara jawabut enteng edisi panjenengan gua. Bari sisi sama cain cacak walang-walang jangakeun teh teuing. Batur pasea ka kajajan baso. Aduh. Menjadi beakeun segala itu sisakeun. Ari lapar. Teh. Udang Sutija. Aduh, aman, naon sare. Tapi nabi ting laku lampat teh ngadukeun kolot. Aduh, ampun amat. Matak naon pikeun hakna. Ulah nepi ka kitu kajadian anjeun teh. Di daerah Pring Sedani teh hakna Pring Gandani. Sagarupa oge, najan maneh oge rek jadi raja, karek edeug. Anu boga kawasan lintar timur dua anjeun, bari jeung ngadenge anjeun geus nyaina keur jadi mitoa. Doraka sia. Sadaya-daya kaula nu pami kitu ngahampura lain ka mah hampura mah ka Gatot Kaca, ka Arimbi, ka tuang mertua. Sadaya-daya Gatot Kaca hampura akang. Sami-sami. Kumaha perkawis di daerah. Mangga teh teuing kaula bakal dipasahkeun. Saya naik ke pangsa tuang Rama mertua. Pamelan kung paos kaula nu. Urang pada babarengan di baturan sareng uak kasep di balan. Geus mah bisa nyalakakeun deui seueup teh. Sadaya-daya kitu atuh. Aya nu leuwih hade tibatan pasya nyaeta musyawarah mufakat. Rek mimpi ka mana oge tetep pasya mah teu dibenerkeun pisan di agama naon-naon we oge. Urang pada ayeuna mah tiiskeun pikir. Hartina teh khusuk karena pagawean sewang-sewang tapi bari jeung teu sugang sigeuk kenca ka katuhu. Sadaya-daya kaula nu jang. Udah kitu kudu jalana meulinya euy. Tapi kadang-kadang tina pasya jadi tentu jadi raketna duluran raketna pabadayaan. Sarupa oge pasya ya hikmah anu hade.
tungtung nama dipasahkeun di daerah Tejang. Alhamdulillah selamat sadayananya. Selamat menonton, selamat ahli tonton, sekali selamat. Hapunten ti akang saprakanca ti kuseni geri haja tilu putra, tangtos selepatna batelesna. Atuh mudah-mudahan warga desa leres di awit kepala desa, miwah wargana mugia manji rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hapunten ti akang saprakanca, ila lampah urang pungkas kukembang tradisi lebaran sari tutup lawang sigotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu cak. Baik, Pak.